mat jasa geus zikir bae tak kudu aya guruan sing ade nih munaitina la ilaha illallah dengan makna anu jelas kuari nuturkeun napas. Jadi iraha bae di mana bae geus teu kudunya kelan tasbih. Jangan napas mah teu bisa ditasbihan. Atuh teu bisa. Jar roh urusanana, urusan roh mah teu butuh tasbih. Mun zikir jahar tasbih tamah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Carana lamun lambat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diatur ku ahli zikir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana geus sampurna ngalaksanakeun sulukna ku Allah dibere pagon bae urang suluk bae ku Allah teu dibere mah teu bae. Ieu mah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Hese nyaritakeun urusan kawalian. Lantaran tama anugerah ti Gusti Allah. Sebab ti orokna keneh geus kanyahoan piwalieun. Percis kosa kumaha pijawaraeun. Geus kanyahoan bae. Jadi lamun pi ulamaan geus kanyahoan atuh picaloeun geus kanyahoan. Tayeu teh ku ahli-ahli Allah mah kateropong. Nailah mimiti waridul intibah. Tina sok maksiat nyana kuari hudang ngah cek bahasa Sunda mah kuari jadi osok ibadah ngaji tidinya dimantepkeun deui tuluy datang waridul yaqzah. Tina goplah kuari jadi selalu inget zikir langgeng. Tidinya datang deui waridus sair. Nalamun datang ka waridul intibah maloba. Tapi naik kana waridul yaqzah carang. Naik deui kana waridus sair kudu boga khusus buru. Komo datang ka waridul wisol. Ieu mah geus carangna ge carangna deui. Tapi tetep aya. Lamun eueuh kiamat. Dantaran nuwatan dunia teh opat. Nomor kahiji secara zahir gunung disebut paku bumi. Mereka dua tangkal kayu gede. Eta ge sarua secara zahir. Nomor katilu nunguatan bumi adalah ulama. Nomor kaopat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nu dua urusan zahir, nu dua urusan batin. Lamun ngandelkeun zahir bae kos diurang, mun ngandelkeun zahir batata sedemikian rupa acak-acakan bae. Tetep kudu aya penataan secara batin ulama nu model salafus sholihin. Lain ulama anu modern, lain menyudutkan tetapi jang muatan dunia mah tetep bae ulama batin. Kudu aya ulama zahir ge.
jadi kercarita terjadi penguat tamangan saukur ngararame doang tamakos kitu mah nu jadi nguatan mah ulama batin. Ari ulama zohir mah diondang dibere duit hehe seuri ngampung lain loba di ngojubreg diondang deui dibere duit hehehe loba ambalaya dikondisikan di negara titih dimui pahayang-hayang loba tamanu koskarar itu salah ente jangan rame-rame negara di akhirat nyana nu bakal ditanya pangheulan diulamakeun dikiaikeun dipundak tanggung jawab penuh kelanjutan bangsa jeung umat melalui atas nama ulama. Nu mentek kipodoling geus nyeun sertifikat ulamanya. Aya sertifikasikan. Jadi nu eueuh sertifikatan mah teu dianggap ulama. Teu dianggap. Jadi nu aya sertifikat etalah nu ulama. Salah henteu. Sebab eta mah jang nurunkeun dana kan pod dana engke turun kos. Sertifikat engke lamun teu boga duit sertifikat kiai teh bisa digadekeun. Indonesia. Ya Allah, ya Karim, Gusti ya Allah. Nah, mangga bae. Sugan genjleung hate ulama salafus atuh henteu. Sugan khawatir ulama salaf henteu. Atuh geus misahnya namanya na bae. Di aing mah urusanana cak ulama salaf lain jeung manusia jeung Allah. Ngan ketika aya kesempatan tugas ieu mah ngajak ngalelempeng daekeun henteu daekeun kajen geus misah jeung nu koskarar itu. Sugang hayang khawatir engkena beusi teh di kiai-kiai emang embungeun di kiai-kiai ieu. Jadi lamun make sertifikat segala rupa geus pohara jasa tama zohirna ge zohirna tama sarua jeung melakacang teu diasupkeun ka taneuh. Cek Imam Ghazali dua macam teh lamun melakacang teu diasupkeun ka jero taneuh berarti dua macam hiji dipacok manuk lamun teu dipacok manuk kena banjir anggeus wassalam. Iya bangsa kiai nu boga sertifikat bangsa kiai anu ngajukeun proposal tak ieu mah deuk nanya bae kena banjir apa ku manuk. Ayo coba tuh nyana nu nya jawaban. Nyana nu ngajukeun proposal nyana nu ngomong ku manuk bener pod. Eta koskari lain cakula cek Imam Ghazali kurang kumaha yang ngajelaskeun Imam Ghazali. Jadi kiai nembrak percis kos melakacang di luhur taneuh henteu diasupkeun ka jero dua macem mun henteu dipacok manuk kotok bebek bawa banjir asana ieu mah banjir kabeh meureun ya banjir ieu. Ulama nu asli mah dibuka taneuh natret dipelakeun di dinya tutupan deui geus ditutupan di pager batur nyahoan henteu nyaho nengtet bae sia de nengtet jeung nongtot lain deui. Nongtot namun jam 10 Habib entah muka calana nongtot. Aja nu pamajikan aku tangna dibuka nongtot eta mah.
tapi nu dihandap mah nengtet berennya. Ih kemana bae ngaji. Kos gitu kurang kumaha Imam Ghazali ngajelaskeun, kurang kumaha Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun, kurang kumaha para wali ngajelaskeun. Idfan wujudaka fi adil khumul, tutupan di tanah anu sepi ulah geula kanyaoan. Di kiai-kiai ku batur tersing hade besi lain di kiai. Komo di wali-wali makna wujud anjeun sepikeun ulah hajungeun sertifikat, ulah haju daftar jadi MUI, ulah haju ngajukeun proposal kamari musola, kamarina deui majelis nu kuari pondok kan pondok geus kabeh lain pudoli we kabehan. Jadi itu na ngomong cek kiai dia aya anu ngaberi anu nan ngarengondisigana bebeja kakula kiai anu mah kamari musola terus majelis taklim kuari pondok cenah isu kan naon deui kira-kira Gusti Allah doaku salah teteh kitu henteu salah mangga teuing eta mah urusanana zahir fikih berarti geus lamun jadi ulama fikih ngaranna ulama dunia geus lamun jadi ulama dunia urusanana ngan sapopoe teh urusanna dunia bae tanggung jawab ditanya engke ku malaikat sia dikiaikeun mohon boga sertifikat aya. Ringgis kuari dikiaikeun dimuikeun di majelis ulamakeun didepakeun tanggung jawab di pundak ngurusan umat isuk pageto tanya ya Allah terjadi kekuatan dunia tamah nu jadi kekuatan mah nu idfan wujudaka fi ardil khumul. Kiai-kiai kula lain kiai kula lain ampura kula mah nyepi baenya nama geus rame pindah embung kadenge ku batur mung kanyahoan ku batur kanyahoan deui pindah deui tah eta nu asli mah justru jadi kekuatan dunia umat bangsa tekartieun ku bangsa budak sakola mata ku Muhammadiyah moal kaharti atuh jah hijab tamah hijab lekandel jasa moal kaharti atuh lamun geus lila ngaji onya blabe tak eta teh ngartikeun ngabuka hijab ngaranna warid ngaranna tak eta nu teu ngarti tak dina teu ngarti jadi ngarti disorot ku nur ilahi cahaya ilahi arifin oh tadi teu ngarti jadi ngarti sahana mere ngarti kiai di mana horeng ja kiai ini kadang-kadang kalimpudan satu guru guru henteu nu mere ngarti langsung Gusti Allah nyorotkeun set nu mantak lamun aya kiai kemudian hayang manehanana teh dianggap guruna masih keneh angel ka jadi wali nyana ngaku guru mah nggak teh tapi anjeun mah ulah ngaku-ngaku ka murid nu kuari ngana ngaku-ngaku ka murid makin loba makin bangga makin loba makin wah timbullah takabur jeung ujub di akhirat engke bakalna nyana diudag-udag murid kuari hayang paloba-loba murid di akhirat lompat ngajauhan murid kuari hayang paloba-loba anak rombongan engke di akhirat lompat
tina anak jeung rombongan. Kuari hayang dibangga-bangga ku anak buah. Akhirat di akhirat lompat tina anak buah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummi. Lompat kuari urang asa bangga. Oh, loba jasa murid. Engke murid dek nanya minta pertanggungjawaban ka guru. Tah, lamun urang ke di akhiratna dipanggil, diperintah tanggung jawab, lamun urang geus boga sertifikat aman. Mata ke kupodoli nyieun nya sertifikat. Tebarere se kiai. Aduh, masyaallah karim. Murigak bulu urang aya kikituannya makin jauh amat sih pola pikir bangsa Indonesia. Ih, aneh urusan anak aneh jasad. Hanya sekedar pengondisian uang, tetapi ujung-ujungnya jadi salah. Allah, hijab makin jauh makin kandel, makin jauh makin kandel. Gusti Allah kusakieu digeus pohara duit ieu dikodokan bae malah dek dimakin rapihkeun cara ngabobol dana sosial. Masya Allah. Atau ibarat kibatullah bah. Kiai ahli Allah sugan kasihanan besi teh dibere malah jariji kos gitu teh nahonan. Saat batur deletak ulama Allah lari ngajauhan dunia. Saat batur nyieun pengkondisian deket jeung jelema ahli Allah lari ngajauhan tina manusia. Selalu kitu bae ahli Allah mah naonan hiji bae buleudkeun agama Allah titik. Oh, cenah angel teh mah tuh ka beli mobil. Oh, ngajurus ka mobil. Angel teh mah tuh kajian pondok. Oh, ngajurus ka fisik. Angel teh kos kitu mah tuh ka mulia ka agung. Oh, kadinya jurusan anak. Kadinya jurusan anak tuh los. Iki tah urusan dunia. Tah, ieu beker carita nu nyorotkeun warid hanya Allah. Ya Karim. Geus teh urang tina tadina maksiat tina bodoh jadi pinter disorot ku warid Allah waridul intibah. Jadinya ho pangeran teh Allah horeng, Kangjeng Nabi teh horenganan, ieu teh Rasul Allah. Para wali teh aya nu diangkap jadi kutub Allah, beuki jero tah, beuki mantep tah sorotan cahaya ilahina. Cet. Timbullah kabita, hayanglah orang selalu mengingat Allah, hudanglah orang tipeting tahajud, sholat hajat, sholat witir, langsung baca Quran, sholawat zikir, menang saha eta kos kitu nang Allah. Kuari geus dawam jasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta teh kadang-kadang ku hawa nafsu. Di mana atuh kuari nu istimewa? Nu istimewa mah aya di diri urang nu teu dikondisikeun ku urang. Naon? Robah mah kadang-kadang dikondisikeun ku urang. Diuk mah dikondisikeun ku urang. Lempang mah dikondisikeun ku urang. Urang bareng ka ditu dikondisikeun ku urang. Naik sepeda, naik motor, naik mobil kadang dikondisikeun ku urang. Jauh teh ka Allah mun masih kundasa kondisi. Aya nu henteu dikondisikeun ku urang tapi terus bae naon napas. Napas urang teh menang Allah teu karasa teh ku urang dipake terus napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Apa urang nyesa ngejak kaluhur ha henteu. Urang diuk Allah mah terus bae mere napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Urang lempang kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Urang sare ku Allah mah diterus bae napas kaluhur ka handap kaluhur ka handap. Eta menang Allah langsung ngondisikeun. Datang ajal tama urusan Allah. Nah, ahli toriko di mana geus luhur
tina jahar kana kopi sesuai jeung latifah kuari zikir napas. Jadi zikir napas teh lain hayuh ku urang kumaha nuturkeun Allah mere napas ka urang nuturkeun eta sok gerage napas ka luhur handap Allah Allah lain kurang di kondisi Allah 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 edan sia kajen kumaha edan sia kajen kumaha ji atuh lain kos kitu napas tak menang Allah mantak naon ku urang napas disyukuri napas ku urang teh dihormati napas ku urang pake inget ka Gusti Allah sesuai jeung pambere memere Allah napas ka urang teh dikondisikeun ku urang ge ngalabilkeun napas langsung bae zikir melalui napas Allah aya cara-carana khusus kicep apa kurang dikondisikan henteu urang kicep aing dikicep ya gua itu bukan ya Allah anu ngicepkeun loba hal-hal anu langsung ti Allah ku urang kurang dihormati numantak ieu nikmat kicep luar biasa ge tapi ku urang henteu diinget ieu nikmat kicep tak dinikmat napas geus pohara jasa tuh ku urang eta napas menang Allah teh kok ku urang dipake ka hotel dipake ka naik klub dipake ngabonceng rang dangora lain ya Allah ya Allah napas dari Allah dipakai nonton nen bola sabara napas dihitunglah ku ahli toriko napas per hari teh sabaraha do dipakai ka Allah sabaraha do dipakai maksiat sabaraha napas bakal ditanya ku Gusti Allah eusian napas ku Allah lain urang hajung ngondisikeun di masjid Allah digerokeun urang mang kade Allah enang Allah ye ibu udah kudu kagrogolkeun atuh mah geus lamun urusanna napas atuh nu bergerak kadang sungut mengobrol tapi ruh terus bae sesuai jeung napas kok bisa pan geus latihan moal didatangkeun ka dieu tuku guru lamun henteu nete taraje atuh panti awal heula 1 2 3 naik wari atuh geus bisa nyana ngobrol ka mana tapi lo jerona napas Allah napas pa dikondisina ku Allah dieusian ku urang coba datang ka modar sia guruan moal bisa kajian kumaha moal bisa tuh guruan atau guruan mah eta kos kitu kae bisa pemajikan abah sia ti kelekep dalam tah anak geus sieun wah abah rante guruan abah ti kelekep jangan gitu dia ahli torekat atau biasa baik orang lamun neuleuh Habib Lutfi ahli torikoh ya kepala ketua torikoh di Indonesia nyana geus 2 periode nyana lamun zarah ka mana bae tilok sahadiah zarah urang ila hadratin Allah Fatihah ilok Habib Lutfi mah datang keluar Batang batur zarah nyana ngopi wah ya udah pulang jarah ke Kampung Bandan di luar wah seri balik jarah ke mana banyak kos gitu bisa nama nyambung ruh
pan wali batu maut jasanajan henteu kadinya gertinya mah nyambung ieu ahli Allah mah nu mantap kebelah dia kena mah ahli Allah geus embung ka mana ka Mekah ge embung mantap ka saya diturutan atuh woi kiai itu mah embungeun ka Mekah sasar tambah kiai nu bener disasar-sasar pugunya anak nu sasar kumaha emang pugu ka Mekahna ge menang dibam duitna sasar henteu coba pugunya anak nu sasar juga Mekahna gede nyokotan ti dulur-dulurna tan aing ketuana sia kudu nyumbang ka aing pancen ada ibadah masih bisnis keneh bae tuh bener bod tuh kan ka Mekah bae tapi balik ke Mekah nah aju meuli motor pancen ibadah ban aju meuli motornya tuh eta pan salah kaprah tuh nu bener disalahkeun nu salah nah iya mantap tega harti makin ka ditu nah ieu bandek caritakeun saha nu mere warid ka jero hate iwal ti Gusti Allah dek dibikeunna kasaha ku Maha Gusti Allah bae ukuran dibikeunna sabaraha darajat ku Maha Gusti Allah bae aya anu luar biasa di masjid bae datang katarangna hidung tapi jada desekanana di dunia bae berangkatna min kaunin ila kaunin min kaunin ila kaunin nyana teangan sakadar ieu kondisikeun jang dunia nu ieu jang dunia pindahlah di dieu mah kurang nyaman pindah ka dieu dunia keneh nu diurusanana kamari ti Golkar lah Golkar mah cenah jore pindah deui ka PDI malah jore lah kuari mah ka PK apa ka naon gitu PKB PKW jore lah jore KBG lompat ka instansi atuh tamat ti dunia kana dunia tamat eureun ngawarung lah kuari mah bisnis bae bisnis kurang kaharti lah kuari mah tani kan mah lah tani geus lah kuari mah nah atuh tamat ti dunia kana dunia naon hartina naon artina teu kos kitu mah tah nu hebat geh kuari mah eureun aing mah dagang kunaon emang modal dosa lu bae eureun dagang eureun tani eureun sagala rupa waleh ngagari keluarga geus teu kuat ieu gua beak jualeun kana babagi bayi karimanya lantaran kakak mana ibadah ya mah jadi geus moal usaha moal nanon neng bae kuari nu ka pasar tolol di pamajikan nu tita ka pasar bego ainyana hayang ka Allah ai pamajikan didesek-desekeun ka pasar berangkatna memeh subuh masya Allah atuh pan memeh balanja di balanjaan heula ku batur nu mantak kamari ieu loba aya nu teu bareng balik di pasar teh salakina terus ta subuh teh ngagerokeun pamajikanna hades ya pan saya bangun teu pake calana ji tinggalin di mana di pasar pan bisa tinggalin kieu teh naon di kihan coba eta nah ieu kabalinger kajen hukum lagi ayo urusan tanggung jawab eta kudu kumaha atuh antara cinta dunia sebagai tanggung jawab jeung ka Allah nu anti dunia mun eueuh guruan moal bisa perluna aya guru ge tidinya supaya stabil keluarga urang ibadah aya batasan-batasanana datang ka mana ieu datang ka mana ai urang ka Allah bae mah pamajikan dikeuseuh-keuseuhkeun atuh salah atau urang ka Allah pamajikan geus teu meunang urang hirup saaya-aya bae sedengkeun can aya ilmuan can bisa tawakal atuh moal beres geus kudu make ilmu aya carana bagi anu hayang ngusul ka Gusti Allah boga anak pamajikan kumaha carana bagi jelema nu hayang usul ka Gusti Allah henteu boga anak pamajikan kumaha carana
diatur teteh mantap kudu boga guru ge kos kitu lamun teu boga guru acak-acakan. Nah iyalah nu hese teh kos kitu blon atuh aja lamun urang teu boga pamajikan deh Syekh Ma'rufil Qurhi diangkat jadi kutubul aulia pan manehna teu boga pamajikan ketika kaimpi nyana kumaha Allah ka anjeun wahai mama be alhamdulillah ahyanillah Gusti Allah ngahormat ka abdi bahkan mempersilahkeun ka sorga tapi kaduhung jasa cek Syekh Ma'rufil Qurhi kula di dunia teu kawin sehingga di akhirat da kula derajat handap be mun ande kata kula di kadunyakeun di kula rek kawin sakaligus opat atuh tinggal turutan bae ku urang kuat urang mertungtung nama jadi wali henteu nyandung henteu sakalina nyandung atuh teu jujur teu adil nambahan neraka lah eta mah atuh warid hiji ge can puguh ka sorga ye urang oh cidang lah hiji ge can puguh ka sorga mending dua sakalian ka neraka atuh beuki jero tah mah atuh waridul intibah beuki mantep waridul yaksa nikmat jasa geus zikir bae ta kudu aya guruan sing ade ni munai tina la ilaha illallah dengan makna anu jelas kuari nuturkeun napas jadi iraha bae di mana bae geus teu kudunya kelantas bae berarti jangan napas mah teu bisa ditasbehan atuh teu bisa jarroh urusanana urusan rahmat teu butuh tasbih mun zikir jahar tasbih sama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah carana lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah diatur ku ahli zikir lamun haya gancang ulah make jabar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngamuk kayak giber aya cara guys lamun anu boga guru mah ngeunaheun bae oh kos kitu ieu mah dek zikir loba tapi karagok urang nuturkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kabet aing ngadengeuna aya dicepetkeun mah lain kitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha jadi jelas ngeunaheun nu nuturkeun ngeunaheun nyanana ge ngeunaheun tah pas ieu bab pandek zikir loba 1000 tapi teu puguh nu nuturkeun ge aing mah jakagok ieu tungtungna mah atuh nyana-nyana zikir nyana-nyana ngarokok kunaon sia ngarokok pan zikir puyang ngadengeuna puyang teu ngeunaheun moal ngeunaheun sebab teu puguh guruna. Nah jadi kadege mah kurang kayahoan cara geus ku guru zikirna tah mana kudu lambat mana kudu cepet aya aturanana urang geus sorangan we sorangan hayang cepet ye ngejar target ye wah ye hayang dikejar ku urang ye 5.000 waktu udah sekian lain mun dilambatkeun moal bisa la ilaha illallah la ilaha illallah atuh teu ngariung kos kitu mah dewe disiapkeun silana sesuai jeung aturan teu matana peureum abeh ngeunaheun nundutan anak sih aduh pajarna mah loba bae zikir horenganna nundutan tah kuari mah sesuai jeung napas atuh sesuai jeung napas mah kumaha cai ngalir cak di sisian orang mana ku sih ngagerem-gerem gitu dah
aing sieun ja ye kasurupan maung sanaon atuh wal kaharti jadi zikir terus apa geus datang kana ruh mah geus datang ka ruh pan berarti geus tapakur jeung muraqabah geus mata teh Gusti abdi ieu mata meunang ti Gusti titipan ti Gusti kuari didelekeun ka makhluk-makhluk Gusti ku abdi ditingali makhluk Gusti di dinya teh panciptaan Gusti ku abdi nu kadeuleu makhluk Gusti padahal di jerona aya kudrat Gustian ta ieu mata teh cungcang cingceung kabeh ahli zikir mah coba ge delekeun ahli-ahli zikir lamun eukeur berangkat keur naon matana ka mana bae matak lamun erang da ge kadeuleu bae maknana lain deui kabur matana kabur coba perhatikeun ahli-ahli zikir mata kabur eta teh bari napas hu Allah ieuna ta ditapakurkeun ta dimuraqabahkeun makhluk Allah kadeuleu melalui mata itulah ciptaan Gusti mata abdi ciptaan Gusti kuari didelekeun ka makhluk Gusti di dieu aya gerak Gusti di ditu aya gerak Gusti intina aya kudrat jeung iradat Gusti mata teh ka kudrat iradat Gusti nu kadeuleu gunung di jero gunungna aya kudrat Allah nu kadeuleu diakurkeun jeung zikirna pas panongko zikirna apes tapi neulekeun jalan bae wih Allah wih rangda bagus amatnya coba ge urang naik mobil keur nyupir gitu padahal keur zikir bae aya bae nu boncengan nu motor dia ada lalaki di tukang bujur pun bagus ya pantah bagus bo komo motor buatan kuari mah panangkod bojak orang lampu stop bagus amatnya lampu stop hebat amat cak nu di sisi mana lampu stopnya jarwa itu bo lampu stop nu bagus ya horeng nu di luhureun lampu stop bujur bae nol nerkom menyeger zikir kos kitu wayah datang ka dinya geus dikadinyakeun sasar sia diakurkeun jadi ieu urang lamun zikir jahar di dieu ayana zikir hobi di dieu ayana zikir naik nah nu mantak ulah sambarangan ge besi anu ngembang-kembangkeun tarekat ulah milu lamun guruna teu mursyid sebab sasar bakal aya naon kitu ngaranna kuda tertentu nu mantak guru-guru nu baheula ge ieu ngomong ku ari ieu nu mantak kaju jelas baheula mah abah kula abuyah teu pernah naon henteu loba nu ngembangkeun nu sasar ku ari ambal aya di sisi digigir cilaka engkena dolun mudilun padahal kadeuleuna mah zikir cilaka nyilakakeun sebab naon bahaya engkeuna aya takabur asal geus takabur bohot aing teu salat ge pan aing mah ya Allah atuh geus pokona mah sia mangke di akhirat nyeklan sorban aing kan eta pohara jasa kos nu bapak kolot lebeta sorga jeung neraka geus sia mah dijamin ku aing sorban abah cekelan ieu pokoknya mah asal engke gibar-gibar sorbar abah cekelan ku sia ka mana bah neraka eta teh salat aduh bulan puasa ge terus bae ngagoreng sangu anjir pada ngagoreng sangu atuh ahli Allah mah kos ieu di mana kanyahoan ahli Allah dia zikir di dia Allah wah ieu mikung ye mikung pan ai torekat da sabada syariat
lain ninggalkeun syariat teh geus jalan kacai geus teu diomong-omong tah mah geus parantina ku ari mah dieusian kuruhna ngaranna tarekat untuk mencapai hakikat lain haju teu salat lain haju bulan puasa ngogoreng sangu tah mah norekat kitu mah kabehna geus bisaeun atuh bisa urang aing milu norekat oh jeung aing teu kudu salat jantung ngeunaheun tah mah pokona aya gerbongna khusus jurusan neraka salah lasar jelema kuari Gusti Allah warid ge sesuai jeung aturan kuarine naik kawaridul wisol usul ke Allah teh ya datang maksudnya ke tujuan lamun urang di ka Bandung nu ditinggalkeun teh Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur pada larang datang tah ka Bandung nu ditinggalkeun berbagai kota eta zahir kuari lamun wusul ilallah berarti nu ditinggalkeun naon hiji dunia nomor kadua makhluk nomor katilu nafsu nomor kaopat setan eta geus katinggalkeun kabeh ku urang sulusup kos boros teh mun pare tah set dicabut ku urang polonyon boros ngaranna kos kitu berak angon baheula kos kitu kita ulang ngaboros baik sebab naon sebab beker ieu mah hese korupsi dirinya korupsi nancana jadi ngaboros ieu ge urang teh dicabut polonyon saha nu bisa lamun lain ku Allah waridul wisolna nang Allah sebab naon nyana teh dibimbing mimiti ku guru diarahkeun ku guru anu sia supaya dek dikaallahkeun lain kepentingan guru anukeun datang ka seseleh terus bae bil amwal wal anfus harta jeung awak dikerahkeun pake ngahidmat ka guru kos yang kepentingan guru lain hartana dah beuli eta tah bangun eta asal ulang seseleh bae geus batal awak kurang anukeun aduh lelah jasa batal ulah aya keges nyana ge nyahoeun ieu atuh guru mursyid mangke datang ka mana datang ka bener-bener ngarasa hina datang ke bener-bener ngarasa hamba aing hamba jasa dibilukeun ku ari ka Gusti Allah orang harta nanaonan nisbat di guru mah dipake lalagaan di tejehan orang awak nanaonan nisbat di urang mah terlalu memuliakan harta sehingga kaganggu ka Gusti urang terlalu memuliakan awak sehingga kaganggu ka Gusti awak urang disabunan make capluk sabunah breng sebagai ngaca gulak gilak mending mung kasep deres kasep mengasah jorek ngaca 2 jam setengah terlalu memuliakan awak Allah tinggalin di ilmu tarekat temokos kitu kumaha ayana bae kuari geus ngahamba jasa ka Gusti ditungguan segala rupa ge waktu-waktu salat waktu puasa waktu zikir dan geus eueuhan kuari patulapat tali jeung dunya eueuh tai kuku nisbat dinya nama dunia teh makhluk tai kuku nisbat dinya nama dek ucak acok kuku mah ge jarawa kos gunung bekal jibal ditincakan kumaha dipaculan kumaha gunung angger be gunung bae ditekan ku budak letik ditekan ku nu geulis ku nu goreng ku aki-aki ku nini gunung wae tah lamun geus jadi Allah teh kos kitu tah diomongkeun ih angger bae dipuji ih angger bae ihsan wal isaah nya nama bae geus
karak dirinya polonyon ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu aya Allah ngaranna wisol. Jadi berarti kuari geus usul ka Gusti Allah hirup babarengan jeung urang tapi nyana geus teu kaganggu ku dunya. Hirup babarengan jeung makhluk tapi makhluk geus eueuh di hateunyana. Hirup babarengan jeung kenikmatan-kenikmatan anu sok dipicuna ku syahwat nyana geus eueuh syahwatan. Syahwat-syahwat eta. Nah, kuari mah setan nu biasa ngagoda justru kunyana kadeuleuan setan. Moal ku Imam Syafi'i ditojok setan. Moal ku Syekh Abdul Qadir diome setan teh. Syekh Abdul Qadir setan teh pan mawa kadinya mawa dahareun. Aju jadi naon garah pernah jadi cahaya Abdul Qadir maneh zikir bae kula pangeran mana pangeran ieu aju deuk naon di pangeran ngluntar-lentok ka dieu cek Abdul Qadir deuk silaturahmi ka kula pangeran mawa tas naon di pangeran naik pangeran setan geus ngageter-geter dirinya. Lain kitu maneh berang penting ka kaula terus bae ibadah geus bae Abdul Qadir kuari mah maneh geus dimerdekakeun ulah salat goblok sia ka dieu sia ditampilin sia kuaring ditampilin ku Abdul Qadir ajur setan kerasa sia ku aing sia aing digoda ku sia setan bisa kitu atuh urang mah kakarak datang lurah bae ge nyaputnya tanda tangan bae padahal juri kita juri malah orang ngajukan deh itu encan datang kaji nih mah susugan banyak sekaligus jauh jasa setan kadili ku para wali Allah mah diome setan lantaran ku Kanjeng Nabi na di itu pan setan pernah ditalian di syariah di tihang setan teh ditalian ku Kanjeng Nabi kadeuleuh berarti ku Kanjeng Nabi setan teh ditalian di tihang cak Kanjeng Nabi aula henteu beusi ngaleuwihan dulur kaula nu ngaran Kanjeng Nabi Sulaiman ku kula diseret ngan Kanjeng Nabi Sulaiman teh pan pernah nyarita moal aya nu ngaleuwihan ti kula ti karajaan mas sebab setan jin nurut ka kaula padahal kula ge bisa tah ditalian ngan kulantaran besi ngaleuwihan dulur kula menghormati kana ucapanana dilepaskeun ku Kanjeng Nabi. Atuh urang mah pan setan nararumpak di ceuli narumpak di pundak aja orang manyen peternakan setan pan orang mah atau peternakan setan orang mah loba di imah peternakan setan di kantor peternakan setan di warung peternakan setan di mobil ge di mobil peternakan setan HP aya bugilan peternakan setan atuh boro-boro HP batur Habib Harpet teh HP jadi teu lah bae HP Habib Rozak orang bulean tuh pakai celana blon tuh coba aduh kobon Haji Podoli ya kari setan orang mah dijieun peternakan. Nah jadi orang lamun nyaritakeun bab kawalian urang teh isin lantaran ulang asa diketerokan bae bener nah urang teh bener nah ulamun urang ngarasa teu bener berarti urang teh bener-bener ngarasa salah. Lamun ketika urang nyaritakeun kos kitu deh tapi bisaanan teu ngarasa bener urang beuki takabur ka Gusti Allah. Ieu urang kakarak sakieu bae ge geus asa benerna jasa. Nyaritakeun dunia orang cinta dunia can akur nyaritakeun pepegatan jeung jelema malah nyieun jaringan urang mah nyaritakeun jeung nafsu malah nambah jadi nu bener jeung urang mah berarti urang jauh keneh jasa
nailah warid wisos sahapi jelemaanana nu kaluar min sijnil aqwab ila suhudil mukawwid keluar tina maujudat mumkinat neule kana nu ngawujudkeun alam sakumaha Kanjeng Nabi Sulaiman dibukakeun tadi ya karim Masya Allah nuri Ibrahim malakutas samawati wal ya ada dikasapkeun ku Gusti Allah dibukakeun brak kadieu kabeh bumi dibukakeun brak kadieu kabeh sagalana Gusti Allah urang mah pan kuaring we urang nyebut Allahu akbar akbar Allah teh can kabayang ku dieu sebab naon sebab urang mah make ikhtiar tapi lamun jelema geus teu make ikhtiar geus asa ku Allah dikendalikeun ku Allah urang teh ayeuna mah kitu diaping jadi naon teh lain urang nu berangkat nang Allah eta kan mindahkeun kitu teu sambarangan bohe saya teu bisa dihayal pas kitu mata mah kumaha urudna warid ti Gusti Allah nah ilah keur carita warid ka hiji warid kadua warid katilu warid ka Allah nang Allah kabeh ge ketika urang dienolkeun nyanggakeun sadaya-daya kumaha eta kuncina tilu hiji tawakal dua taslim tilu tafwid tawakal pasrah ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah geus janji jelema nu tawakal tentrem jeung tenang yakin kana janji Allah jelema nu kadua luhur taslim hartina taslim pasrah ka Gusti Allah lantaran percaya jeung yakin kana ilmuna eueuh hiji perkara nu teu kagahuan ku Gusti Allah jelema nu bertaslim berarti pinuh katentreman jiwana sebab ka mana wae didelekeun didengekeun dikagahokeun ku Gusti Allah nomor katilu tafwid teh pasrah ka Gusti Allah ngan boga keyakinan percaya penuh kana nasib jeung kudrat iradat ti Gusti Allah wabeh urang teh ieu dihukuman ku Gusti Allah hirup jeung paehna robah jeung cicingna ieu kabeh nang pamere Allah tafwid sadaya-daya urang bisa tawakal kelas hiji bisa taslim nu kelas 2 bisa taslim tafwid nomor katilu jadilah kutubul aulia ngomong mah babari kuari kene jadi kutub praktekna coba ge boro-boro taslim tawakal bae urang kan bisa di lisan doang aya di Mekah bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil azim bari cerit naik mobil dadah tawakal aja mah nanyakeun mana tadi tas bener tawakal ka tas saya tawakal tai keur carita bab tawakal hiji bae wah moal anggeus kurang mun dipraktekkeun naik ka bab taslim naik ka bab tafwid nu mantak aya bahasa fawwidu amri Kangjeng Nabi masyaallah lamun urang ngadoa tengah peuting bae Allahumma laka aslamtu geus aslamtu taslim berarti geus luhur jasa lakal hamdu dan lain sebagainya kalau ditunda ditambahan deui engke aya fawadtu amri geus luhur jasa eta teh supaya bisa tawakaltu aslamtu fawadtu nah eta teh tajam supaya naik nah urang sakala pembahasan global lamun dibahas tawakal hiji bae ge ngapna luar biasa encan ka taslim tapi lamun teu dibahas-bahas teu nyaho-nyaho nah ieu ala kadar global seperti eta engke numere warid mah Gusti Allah disorot kuari ge urang kasorot ijah he seorang jadi wali atuh cak sababari
Lantaran orang mah ribut orang mah di perusahaan, ribut di warung, ribut di pasar. Iya dia berderet di jero hati teh aya sepeda, aya motor, aya mobil. Dek ganti deh kan mobil. Jeung aya di dia aya lada luhuran bae mobil teh handap teuing sebenarnya mah jeung cetna eta rada kaganggu saeutik. Hayang nu rada herang teh sabar duit teh nu eta teh tah. Atuh endek dikir lain zikir ke Allah dipakai ngurusan cat mobil. Coba ayo kumaha. Ya di dia tempat ngeunaheun digawe ieu hayang gaduh hayang ngeunaheun ibadah mun pindah ya teu ibadah wae di nya nu kunaon hubunganna jeung pindah digawe. Tuh urang mah sapopoenan teh di dia pekerjaan di dia tuh macem-macem Allah nak nyempet bae. Lah anu diisyarahan ku Syekh Athaillah aurada wallahu a'lam. Sallallahu